Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, masul deui sareng abdi Aulia atau Maulida, siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Cileunyi, Subrayang 5. Kumaha daharamang? Mugia urang salamina aya dina kasehatan tur ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna, sim kuring di dieu kanggo nyaritakeun dongeng anu sim kuring didamel. Judulna Cendana. Nah, kuring yang cerita ieu diidean ku carita Ciung Wanara. Hayu urang regep dongengna. Dina zaman kapungkur, di hiji wewengkon aya hiji karajaan anu namina Karajaan Naraspati. Karajaan Naraspati dipimpin ku saurang raja anu bijaksana. Raja kasebat namina Raden Subrata Prabangkara. Sang raja ngagaduhan saurang permaisuri anu sae pisan hatena, sarta saulang selir anu geulis. Nanging kagelisan selir henteu sami sapertos hatena. Selir ngagaduhan sifat anu iri pisan ka permaisuri. Wanci eta permaisuri nuju dina kaayaan ngandung. Kadua bojo raja icing di karaton anu agreng pisan. Selir mimiti ngarencanakeun kajahatanana kanggo ngagantikeun posisi permaisuri. Anjeunna gawe bareng sareng tabib karaton pikeun ngalaksanakeun rencanana. Hiji dinten, Selir raja pura-pura udur. Raja gera-giru nyauran tabib. Saentos mariksa kaayaan Selir, raja oge nanyakeun naon anu lumangsung. Paduka, aya hiji jalma anu atos nyimpen racun dina inuman Selir, saur tabib. Saha anu wantun ngalakukeun ieu ka Selir? Taros sang raja. Anu ngalakukeun ieu ka kuring nyaeta permaisuri anjeun sorangan. Jigana permaisuri hoyong maehan kuring, supados kanyaah baginda ngan pikeun anjeunna, sarta kakawasaan karajaan bakal tumibak ka pananganana. Saur Selir. Ngadangu anu dicarioskeun ku Selir, raja ambek pisan sarta langsung marentahkeun patih kanggo ngusir permaisuri anu nuju ngandung, sarta maehanna dileuweung. Patih oge langsung ngabantun permaisuri, manehna terang, ieu rencana jahat Selir. Patih oge langsung nyarek kelinci. Permaisuri, abdi moal maehan anjeun, nanging abdi ngawartosan ka raja yen anjeun atos abdi patos sarta kanggo midamel raja jeung Selir percanten, abdi bade maehan kelinci ieu, sarta ngoles getihna dina karembo gaduh permaisuri sarta pedang abdi, cek patih. Abdi nganuhunkeun pisan patih, margi anjeun henteu maehan kuring, sarta ngantep abdi hirup, saur permaisuri. Permaisuri, abdi kapaksa kedah ninggalkeun anjeun di leuweung belantara ieu saurang diri. Abdi minta hapunten margi henteu tiasa maturan. Sanggem patih. Saentos sababaraha sasih, permaisuri cicing di leuweung. Anjeunna oge ngababarkeun saurang anak lalaki. Murangkali eta dibere wasta Cendana. Cendana hirup jadi anak cerdas jeung kasep. Tos ti aalit keneh anjeunna tos biasa gaduh rerencangan sasatoan. Hiji dinten, Cendana nunju asik ulin. Ujug-ujug aya Raja Wali ngalabuhkeun hiji endog. Pas di palebah Cendana. Cendana langsung nyokot endog eta sarta negeskeun. Nah, 3 minggu saterusna endog teh megar jadi hayam anu lucu. Cendana ngurus hayam janten sae pisan. Salira hayam eta katembong kuat sarta keker. Pamatuk kokohna sapertos pamatuk maan Raja Wali. Kadua sukuna berotot sarta ngabogaan kuku anu seukeut sapertos kuku Raja Wali. Nanging suara kokohna aneh pisan. Kukuruyuk tuan kuring Cendana, imahna dilebet leuweung belantara. Atap imahna dijieun dina daun kalapa. Bapana Raden Subrata Prabangkara raja Karajaan Naraspati. Sorak kokoh hayam Cendana. Cendana reuwas pisan, sarta langsung nembongkeun ka indungna. Permaisuri oge rumaos reuwas pisan ngadangu suara kokok si hayam. Anjeunna oge langsung nyaritakeun saha bapana sarta naha anjeunna cicing di leuweung. Ngadangu cariosan indungna, Cendana ninggalkeun kanggo miyos ka karaton. Kanggo patepang sareng bapana. Mimiti indungna teu ngidinan, Cendana miyos. Nanging anjeunna terus maksa. Saentos indungna ngidinan miyos, anjeunna langsung miyos di baturan ku hayam jaluna. Nanging keur lalampahan Cendana patepang sareng jalmi-jalmi anu nuju ngadu hayam.
Anjeunna ningali cendana ngabantun hayam jagona sarta ngajak anjeunna pikeun nguji kagagahan hayamna. Hei anjeun, wantun ngadu hayam kalawan hayam jago abdi anu kiat ieu, cek maranehanana. Mangga, saur cendana. Tetelah hayam gaduh cendana tiasa ngelehkeun lawan saentos sababaraha kali di aben. Nanging hayamna teu tiasa dielehkeun. Wartos ngeunaan kahebatan hayam jaluna cendana kadangu dugi ka cetil Raja Subrata Prabangkara. Raja langsung marentahkeun hulu balangna pikeun ngondang cendana datang ka karaton. Cendana oge dugi di karaton. Paduka, abdi ngadep anjeun, sanggem cendana sopan. Ieu murangkali kasep pisan jeung pinter, sigana mah lain jalma biasa. Cenahna dina hate. Tungtungna eta hayam cendana ngalawan hayam jago raja. Tapi sang Prabu ngintunkeun hiji syarat ka cendana. Upami anjeunna eleh, anjeunna kedah purun mikeun hayamna. Sanajan kitu, lamun anjeunna ngelehkeun Raja Raden Subrata Prabangkara, bade mere satengah hartana. Dua hayam jago tarung pohara gancang. Dina sababaraha menit, hayam jago cendana bisa ngelehkeun hayam jago raja. Para hadirin oge ngariung jeung ngucapkeun salamet ka cendana. Muhun, abdi ngaku eleh. Kuring bakal nyerahkeun satengah kekayaan kuring pikeun jadi milik anjeun. Nanging, saha anjeun? Saur raja. Cendana langsung ngabungkuk jeung ngabisikeun hiji hal ka hayamna. Sababaraha menit di harita, hayam jagona ngaluarkeun suara. Kukuruyuk tuanku cendana, imahna dileuweung atapna dina taun ka-8. Bapana Raden Subrata Prabangkara. Kokop hayam cendana. Raden Subrata Prabangkara kacidaruasna ngadangu suara hayam cendana. Leres kitu tanya kalayan heran tur panasaran. Leres pisan baginda, hamba cendana putra permaisuri. Tembalna teges. Raja gera nyauran patih. Patih enggal ngawartosan anu saleresna. Kuring geus nyieun kasalahan jeung mere hukuman ke permaisuri. Abdi bakal masihan hukuman anu pas kaselir. Pokna hanjakal. Raja enggal-enggal ngangkep cendana sarta minta hampura kana sagala kasalahanana. Raja Patih jeung hulu balang langsung kaleuweung tuluy ngajemput permaisuri. Akhirna Raden Subrata Prabangkara, permaisuri jeung cendana hirup bareng jeung bagja. Santos Raden pupus, cendana anu ngaganti bapana jadi raja anjeunna. Marentah kerajaan secara adil jeung bijaksana. Nah, aya oge hikmah atau moral anu bisa dicokot tina carita cendana. Nyaeta lamun urang ngalakukeun kajahatan, mangka urang bakal menang buah tina sifat jahat eta di bangsa nu bakal datang. Sarta lamun urang ngalakukeun nu sabalikna. Muan sakitu wae dongeng anu kusim kuring bawa. Hapunten bila aya kalapatan kekeciapan atanami kacirangan anu saresna. Sakali musim kuring ngucapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.